Sebelumnya diulas dulu kemarin naon kamari dicaritakeun tentang sabarasiki kamari teh Jakaria Al-Ansori atau saya ketang dicaritakeun kamari teh tentang Ibnu Arofah nya. Carita Ibnu Arofah anu sungguh-sungguh dalam mengajinya, sungguh-sungguh dalam pesantrennya, sehingga panas dalam, asam tubuhnya naik, tubuhnya panas banget, tuluy ayeuna cairan dina tubuhna beak, kaluar tina awakna Ibnu Arofah teh penyakit anu teu aya ubarna, sehingga diponis ku dokter, kumpulan sakabeh dokter, cek kepala dokterna, ieu hatena jantungna ayeuna Ibnu Arofah teh ragrag, dina jerona teh jantungna ragrag tina kantungna, maka jantungna tanapi hatena teh lemah kacida ngedrop, tuluy teu asup ayeuna makan, teu asup sangu, teu asup bubur, asupna teh susu. Jika ayeuna marurang kali alit, jika anu bayi keneh, jadi asupna teh susu. Maka cek dokter aya tilu pilihan anu kudu disusuna teh. Hiji susu naon? Ulah hilap deui. Hiji susu naon? Pang alus-alusna susu nu bisa nyageurkeun cek eta dokter hiji susu keledai betina. Nomor kedua susu naon? Susu istri. Nomor katiluna susu naon? Susu kambing. Kahiji susu keledai, kedua susu awewe, katiluna susu kambing. Susu kambing etawa itu paling bagus sesuai level tingkatanana. Ari cek dokter teh ditawaran nu kahiji nu pang alusna nya eta susu keledai. Ibnu Arifah ngajawab kumaha? Ibnu Arofah Aim ngajawab mah Aim di pasien susu keledai mah naon margina? Margi merasa menjijikan. Jeung ayeuna ngajaga bahwa istilah para ulama susu keledai itu antara halal jeung haram. Tuluy atuh sok atuh nomor katilu we susu nu katilu khasiatna nyaeta susu naon? Kambing. Susu naon? Kambing. Ari cek Ibnu Arofah kumaha walerana? Aim. Di pasien susu kambingnya kumaha? Aim. Di pasien susu kambing bari nyusuna teh kudu kana pentilna langsung cek dokterna teh. Di tawaran susu keledai alim sabab jiji jeung diihtilafkeun halal haramna. Di tawaran susu kambing alim naon sababna? Alasanna kieu cek Ibnu Arofah. Kamari kumaha alasanna? Sabab susu kambing mah derajat nomor 3. Nah itu mah cenah levelna katilu. Teu pati ampuh nyageurkeunana atuh nomor 3 mah. Kumaha tuh? Oh nomor kedua solusina mah jalan keluar terakhir susu nomor kedua nyata susu awewe bari kudu ayeuna kana pentilna kudu ayeuna ngaganoy. Akhirna singkat carita Ibnu Arofah eta langsung berangkat ayeuna ka tukang jagal. Ayeuna aya pamajikan tukang jagal. Bari cenah cek dokter nate kudu awewe nate anu loba ngadahar daging tur rambutna kudu nu anu pirang, rambutna kudu pirang eta awewe nate nu kudu disusuna teh. Terus ayeuna rambutna pirang tukang ngadaharan daging nulin tuh awewena. Nah teu aya deui iwalti pamajikan tukang jagal, tukang muncitan onta, tukang muncitan sapi. Tah pamajikanna lalin tuh sabab ayeuna daharna nya jeung onta jeung sapi tukang muncitan nu kitu mah loba asobah, loba pamerean. Makana aya opat awewe tukang jagal langsung ayeuna Ibnu Arofah nyusu ka eta awewe. Padahal eta cek pikih teu kenging. Nya nyusu kitu tetapi ieu mah dihampura. Sabab naon? Kaidahna tingali kamari ditulis ad-daruratu tubihul mahdurat. Naon kaidahna? Ad-daruratu tubihul mahdurat. Sabab kamadaratan bakal ngameunangkeun kana paharaman. Nu tadina haram teu meunang nyusu sapertoskeun kitu ayeuna mah meunang. Kartos teu tidinya syariatna nyusu ayeuna
ka ayeuna istri-istri tukang jagal akhirna eta Ibnu Arafah cager deui jadi ulama besar deui itu intina naon intina urang kudu ayeuna sungguh-sungguh dina neangan ilmu ameh menang naon kalah sering ameh menang naon menang ilmu lain menang susu ameh menang naon ilmu teras hikayat nuka 12 kamari teh tentang Ahmad bin Qasim muridna Ibnu Hajar. Ahmad bin Qasim muridna saha Ibnu Hajar. Ta kamari mah nomor ka-12 carita tentang debat. Tentang naon? Debat. Ulah di Ehwan. Ahmad bin Qasim muridna Ibnu Hajar angkat ka Mesir. Ka saha? Ka madrasahna ka pasantrenna Imam Syamsuddin Ar-Romli. Gelarna Syamsuddin Ar-Romli teh nyata Syafi'i Shogir. Syafi'i junior. Ku kailmuan anu tinggi. Sehingga eta Imam Syamsuddin Ar-Romli disingkat teh Imam Romli itu ayeuna setiap malam melek, setiap malam ayeuna teu sare nepikeun karuksak awakna. Sabab ayeuna lamun diantawisna sumber segala penyakit itu dari gadang. Pamit teu sare peuting itu akan mendatangkan ribuan penyakit nu ayeuna dirina, jantungna, paru-paruna, terus ayeuna sagala rupina, ginjalna, stroke nu utamina. Itu tina akibat gadang wae. Kunaon pana gadang wae? Ieu mah gadangna sabab mubahatah. Sabab ayeuna mutolaah wae erek ngajawab pertanyaan-pertanyaan ti Ahmad bin Qasim. Sabab ngajak debat wae. Akhirna kulantaran ayeuna inungna uningaeun nyaah nu janten inungna ditanya, "Kunaon maneh gadang wae?" Cek inungna teh sabab naon nyaah nyarekan ka eta Imam Romli padahal geus jadi ajengan Imam Romli na teh geus boga madrasah. Kuring teh ka mamahna teh disebutkeun ieu teh mikiran masalah keur neangan jawaban-jawaban masalah fikih anu ditanyakeun didebatkeun ku Ahmad bin Qasim. Akhirna eta inungna isukna langsung neangan saha jelema anu sok datang wae teh mana si Ahmad bin Qasim teh nanyakeun ka masyarakat di Papayan dituduhkeun we tuh paling ditu bumina cicingna di ditu didatangan langsung dicarekan eta Ahmad bin Qasim maneh amun bahasa kasarna kieu sia montong ka imah anak uing deui montong ka madrasah anak uing deui maneh tekenging sumping di ka madrasah anak uing deui tekenging ku sumping di ka Ahmad Syamsuddin Romli tekenging sumping di ka Romli karunya anak kuring ayeuna awakna jadi pejet rajet sabab gadang wae terus teh nah itu kanyaan janten kolot itu motivasi bahwa santri itu harus ayeuna mubahathah harus diskusi harus ayeuna mutolaah ngabahas masalah ameh ayeuna jadi ahli ilmu ngan tetep kulantaran kanyaah kolot kanu jadi anak tetep urang oge kudu naon kudu apal waktu jadi diskusi debatna terus mutolaah kitabna itu harus tahu waktu jangan sampai ayeuna teu bobo wengi tapi bobo heula wengi misalkan ayeuna jam 11 bobo gugah jam sabaraha jam 2 baru ayeuna tahajud mutolaah silahkan nepi ka subuh itu moal ngaruksakeun awak bahkan jadi sehat komo ibak heula jam 2 jam 3 itu bakal jadi ngajak nganyageurkeun segala penyakit pami ayeuna ibak memeh subuh tabuh tiluan itu penyakit nu bakal naon penyakit anu aya dina tubuh itu bakal sehat bakal cager nya harus teh jadi kumaha nyageurkeun segala penyakit kunaon ibak memeh subuh jam tiluan ibak sanes kanggo bobo deui ibak terus ngaos Quran atanapi mutolaah wongina kudu bobo jam 11 deui ka jam 2 minimal harus tidur sabaraha jam berarti minimal tidur di jam 11 ngitungna sabab jam 11 itu naon ayeuna namina teh metabolisme tubuh akan akan istirahat lamun ayeuna kalah teu istirahat metabolisme tubuh ripuh jam 11 dugi ke jam 2 11 12 hiji 2 minimal 3 jam itu tidur malam itu jam 11 pokoknya harus tidur jangan sampai tidur melebihi jam 11 nanti metabolisme tubuh akan rusak kundang karena sumber segala rupa penyakit
Nah maka orang ikhtiar dirinya kanya anu jadi kolotna Imam Romli nyarek ulah gadang peuting wae ayeuna melaan ilmu melaan debat komo melaan anu lain melaan ayeuna kalah ngoprek HP melaan ulin mah nya cacak-cacak melaan ayeuna ngaji melaan mutolaah melaan ayeuna macaan kitab itu dilarang ku kolotna komo ayeuna melaan ulin melaan heureuy melaan ayeuna ngoprek HP melaan nu teu manfaat jang dirina naudzubillahi min dzalik maka sing tiasa intina ngatur waktu mana waktuna ayeuna mutolaah mana waktuna ngaji mana waktuna istirahat al hikayatu talisata asyarata ari hikayat nu ka-13 ayeuna hikayat nu ka-13 paham teu nu namanya ceritana engke caritakeun deui engke caritakeun deui dina sing apal carita nu dieu engke dicaritakeun deui dina ke pertanyaan kuis Ramadan sing bisa nyaritakeun singkat we caritana al hikayatu ari hikayat asalisata asyarata nu ka-12 asalisata asyarata anu ka-13 ayeuna rek nyaritakeun carita nu sabaraha 13. Nah, carita nu ka-12 kamari atos tentang mubahasah debat. Ayeuna mah nu ka-13 fi aqibatit tilmidi dina balukarna santri fi aqibatit tilmidi dina balukarna santri al-kaslani anu ngedul al-kaslani anu ngedul santri nu ngedul kumaha tah akibatna jaa geus datang saharojulun hiji lalaki saharojulun hiji lalaki jaa geus datang saharojulun hiji lalaki min Jawata di tanah Jawa Indonesia min Jawata di tanah Jawa Indonesia ila ribati siyuna ka pondok siyun ngaranna pondok as-siyun nya pondok siyun di Hadramaut ila ribati siyuna ka pondok siyun nu aya di Hadramaut Yaman di mana siyun teh Hadramaut nulisna Hadramaut Hadramaut ila ribati siyuna ka pondok siyun anu aya di Hadramaut negeri Yaman angkatlah seorang lelaki santri dari Jawa Indonesia berangkat ke negeri Yaman ke Hadramaut milih pondok namina pondok naon siyun aya pondok Habib Umar ayeuna aya pondok Habib Salim Asatiri pikeun naon angkat ka pondok siyun di Hadramaut Yaman teh li talabil ilmi pikeun nyupri ilmu li talabil ilmi pikeun nyupri ilmu kasaha nyupri ilmu na indal Habib al-Habsyi ka Habib al-Habsyi indah Habib al-Habsyi dicaketeun pangersa Habib al-Habsyi lakinahu tatapina saya kosna itu rojul lakinahu tatapina saya kosna itu rojul kaslanu eta jalmi anu ngedul kaslanu eta jalmi anu ngedul tapi eta lalaki teh kalah ngedul di pondok teh tara daek ngapal teu boga target teu boga prinsip ulin wae gadang wae ngalakukeun hal-hal nu teu manfaat lain dipake ngapalkeun kalah ngedul we malas-malasan kitu beukina terbahan pahpohnya wakana jeung bukti saha abuhu bapana itu rojul wakana jeung bukti saha abuhu bapana itu rojul di Jawa Indonesia ya tamanna eta ngarep-ngarep itu abu ya tamanna eta ngarep-ngarep itu abu padahal bapana sangat berharap bapana nu di Jawa nu di Indonesia berharap anak teh ayakuna kana yen bukti ayakuna kana yen bukti saha waladuhu anakna itu abu saha waladuhu anakna itu abu aliman eta jalmi nu berilmu aliman eta jalmi nu berilmu ayahnya berharap dipasantrenkeun ka Hadramaut Yaman ka pondok siyun ke Habib Habsyi itu supaya anaknya menjadi ahli ilmu ternyata di sana kalah ulin kalah ayeuna gadang wae kalah heureuy kalah ayeuna ngalakukeun hal-hal nu teu manfaat jang diri nah
untuk ngalobakeun ngaji, teu ngalobakeun mutolaah kitab, teu ngalogat kitab, nyorogkeun kitab, teu ngalobakeun ngapalkeun. Parsala tuluy ngirim transfer lamun ayeuna mah parsala tuluy ngirim transfer ilaihi ka itu rajul malan kana banda kana harta malan kana harta kasiron anu loba itu mal tuluy padahal mah ditransfer terus ku sepuhna teh ditransfer kiriman bahkan walah mani mineng dikiriman loba ditransferna ianatan jang naon tah ditransfer teh lain jang naon pangna kolot transfer teh ianatan karena nulungan lahu pikeun itu rajul ala talabil ilmi karena nyupri ilmu pangna ditransfer manikat loba kitu mang ratus ribu terus-terusan itu untuk nolongan si budakna supaya lancar neangan jang ngaji duitna teh dipake jang naon jang ngaji ameh jag ngaji nah lain jang ulin lain jang heureuy lain wasta mala kalah hianat menjadi anak di pasantren wasta mala jeung ngagunakeun saha waladuhu anakna itu abu dalikal mala kana eta harta lil akli pikeun pesta makan wasyurbi jeung pesta minum kalah artos nu ditransferna teh kalah dipake poya wah meuli dahareun loba meuli kopi meuli udud segala rupa beak sapoe langsung tah kalah dipake kitu lain dipake bekel sapopoe jang ngaji lain dipekel ayeuna kakuatan jang ngaji wakana padahal si kolot anu transferna teh wakana jeung bukti saha abuhu bapana itu si rajul wakana jeung bukti saha abuhu bapana itu rajul yadunu eta nyangka atuh nuhun ibu jazakallah yadunu eta nyangka itu abu anna waladahu kana sayakosna budakna itu abu qad qara'a eta nyata maca itu walad qad qara'a eta nyata maca itu walad al kawakiba kana kitab kawakib contohna teh summa qatrin nada tuluy kana kitab qatrun nada summa alfiyata tuluy kana kitab alfiyah wahakada dan seterusnya sugan teh eta artos teh dianggo ayeuna ngagaleuh kitab dianggo ayeuna ngaos kitab tapi lain kalau dipake ulin iya anak padahal nyangkana kolot mah meureunna di ayeuna ngaji alfiyah ngaji qatrun nada ngaji segala rupa ngaji fikih fatul qori bisa ngaji sitin ngaji segala rupa pada disangka teh menalar naon yaqulu imri kabeh nyangka mah palama mado maka dina samangsa ngaliwat itu rajul palama mado maka dina samangsa liwat itu rajul homsa sinina kana 5 pirang-pirang tahun teu karaos di pasantren teh sabaraha tahun 5 tahun di pondok Siun teh di Hadramaut Yaman di negeri sana aw aktsaro atawa luwih loba bahkan bukan 5 tahun sudah 7 tahun sudah 8 tahun bahkan lebih roja'a geus 5 tahun leuwih teh mondok di ditu eta lalaki roja'a maka balik mudik saha alwaladu eta budak roja maka balik mudik saha alwaladu eta budak terbang ayeuna ka mana ka bumina di mana di Jawa di Indonesia we ka Indonesia
terus hampir 5 tahun lebih teh. Wa qada jeung wa qada abuhu diapatan li kudumi. Wa qada jeung ngabadal ngayakeun wa qada jeung ngayakeun wa qada jeung ngayakeun ngundang dalam kurung ngundang wa qada jeung ngayakeun ngundang saha abuhu bapana itu rajul bapana itu nya bener rajul saha abuhu bapana itu rajul tuluy bapana teh ngundang diapatan kana susubuh diapatan kana susubuh ngayakeun wa aqada jeung ngayakeun ngundang sahabu bapana itu rajul diapatan kana susubuh tuluy bapana teh ngayakeun susubuh biasa nih bade sumping aduh si menak jinggo bade sumping si jalu nutos masantren 5 tahun di Hadramaut Yaman wah meser segala rupa roti ayeuna chicken boba sanaon deui sok sebutan sadayana nya opak dibeuleman heula kuninina teh sagala rupa ayeuna disiapkeun pokona mah jang nyugemakeun putrana nutos lami masan tren bade dongkap ka bumi nah bisa yogikeun bakakak bisa gikeun likudumihi karena arah-arah datangna itu rajul likudumi karena arah-arah datangna itu rajul nganyugemakeun kana datangna bahkan disambut ku hadroh itu sumpingna teh nyewa hadroh komipul hoyr ti Jawa teh rek nyambut ayeuna eta lalaki nu masantren diaman disambut wada'a jeung ngundang itu abuhu wada'a jeung ngundang itu abuhu annasa ka manusa manusa teh naon masyarakat manusa teh naon ilaiha kana itu diapa wah pesta bukan apa pesta kedatangan anak saya nih diumumkan silakan semua masyarakat RW 010 untuk datang ke rumah saya karena sudah disediakan kambing guling segalanya ayeuna sate sapi ayeuna naon sate ayam segala rupa siap disiapkan demi menyambut anakku yang tercinta pulang dari pondok ari pek teh kumpul masyarakat hadro geus ngajajar cep pikri tetes ngajajar gaya terus ibak heula kukur dawa bade nakol hadroh bade nyambut eta si menak jinggo pamaru maka marentah naon itu teh pamaruhu ayata kalamanya pamaru maka marentah itu nas pamaru maka marentah aya wawannya pamaru maka marentah itu nas ka itu si rajul ka itu rajul ayatakallama kana yen nyarios guneman teh ayatakallama kana yen nyarios itu rajul nah langsung pas datang tola'am badru alaina min sani yatil wada bayangkan hidupnya disambut orang tua jeung masyarakat di lemur wajabah syukru alaina mada'an lillah ida beres marhaban ya marhaban ya nurul aini marhaban jadal husaini marhaban beres contohna teh langsung masyarakat teh karya we siap sila mangga ngecep kapayun mangga ngecep neng kapayun iti mangga kapayun iti langsung eta teh dititah naon dititah ceram
ceramah atuh ngalalakonkeun kumaha di ditu. Wih teh terus ayeuna ngalalakonkeun ilmu. Ngalapain masyarakat teh hoyong engal-engal di ceramahan ku Encep teh. Hoyong engal-engal ngupingkeun pidatona Encep. Kantos ngaos lami 5 tahun. Dibeklan wae teras-terasan ditransfer wae. Palayak diru sia tuh. Palayak diru maka teu mampu teu kawasa itu rojul. Palayak diru maka teu mampu itu rojul, teu kawasa itu rojul. Ayo gitu kan. Eta sajam eueuhan. Kikituan wae sajam dititah nyarioskeun ilmu bebenangan di ditu, bebenangan masantren 5 tahun tuh lila banyak ayeuna bisa unggul 5 tahun teh. Kumaha ieu teh Encep teh. Wa qaddamu jeung jeung ngajukeun. Wa qaddamu jeung ngajukeun ieu nas. Wa qaddamu jeung ngajukeun ieu nas. Ilaihi kaitu rajul. Ilaihi kaitu rajul. Mas'alatan kana masalah pertanyaan. Mas'alatan kana pertanyaan. Tuluy masyarakat teh nararos. Yuk, abi kumahanya hukumna abi pami ayeuna ical galeuh tapi kieu kumahanya hukumna. Terus aya nanyakeun, abdi teh tadi teh netepan tapi abdi teh kieu contoh teh. Ieu abdi teh ieu teh naon teh aya nu teu kahartos ieu teh naha jama, naha tasnya, naha mufrad ieu teh. Wah, segala ditanyakeun nahu sorof, ditanya masyarakat teh anu nanya fikih, aya anu nanya tauhid tentang ayeuna malaikat, segala rupa nanya pertanyaan malaikat. Palayadri ari ngajawabna kumaha? Palayadri maka teu ngarti itu rajul. Palayadri maka teu ngarti itu rajul. Jawabah kana ngajawab itu masalah. Jawabah kana ngajawab itu masalah. Nomor hiji terus we kitu teu ngartieun da. Sabab naon di dituna ngaosna teleres. Tah geus kitu cing kumaha beungeut kolot ek dituna di mana? Paropu tuluy nyarahon itu nas. Paropu tuluy nyarahon itu nas. Hina idin dina nalikana itu layadri. Hina idin dina nalikana layadri. Masyarakat arapaleun pas ayeuna si Encep teh kalah hungkul. Annahu kana saya kosna itu rajul. Annahu kana saya kosna itu rajul. Jahilun eta jalma nu bodoh. Jahilun eta jalma nu bodoh. Oh, wah paling hareosan. Nah kitunya masyarakat teh. Seuling ngobrolkeun. Cenah kitu masantren teh. Wah, segala ngobrolkeun. Masyarakat teh ngobrolkeun karena eta si jalma teh nu masantren 5 tahun leuwih bodoh, tuh bisa ngajawab masalah pertanyaan di masyarakat. Atuh geus gitu, aduh kolotna kumaha geus nyayogikeun kambing guli mah meureun mah 50 jutaan balanya ka Cikurubukna teh. Ayeuna sakolbakeun neng balanyana teh. Pesta segala rupa rek nyugemakeun ka anakna teh. Wabtadoha tuluy kaweweleh. Wabtadoha jeung kaweweleh. Kaweweleh teh eta bahasa kolotnya. Kaweweleh teh dalam kurung kaisinan namun bahasa ayeuna wabtadoha jeung kaweweleh ngarasa isin gitu kaweweleh teh ngarasa isin jadi biru beungeutna teh berubah warna saha abuhu bapana itu rajul saha abuhu bapana itu rajul wahajina jeung sedih wahajina jeung nalangsa lamun bahasanya wahajina jeung naon nalangsa itu wahajina jeung nalangsa itu abu wahajina jeung nalangsa itu abu sehingga kolotna teh sedih kieu we stres atuh anakna 5 tahun masantren teu bisa naon ari bekel mang 100 juta mun ditotalkeun 5 tahun lebih teh ti awal masantren keneh ti daftar keneh teh jeung mekelan sapoe can ayeuna menta ayeuna aya hayang tambahan segala rupa nyebutkeun kanggo bayaran pasaran sabaraha bayar pasaran teh 250.000 padahal 75.000 tah can anu kituna kali sabaraha kali pasaran contohna teh
Meser kitab naon meser matan bade meser matan ka ujang sabaraha 50.000 matan teh pamit lepat mah ka mamahna teh gitu padahal ayeuna keur 3.000 ya 10 mah 8.000 nu ayeuna kalah sewa 5.000 bade meser naon bisa meser kaos nah jeung can eta beak sabaraha ratus juta coba kolot ieu malah laki nu dicaritakeun di dieu ieu mah nya sanes santri dia mah saroleh sadayana ieu mah nu lalakon carita di dieu nya hok beak 100 juta stres moal sarua eujeung nyaleg atuh sarua eujeung ayeuna nyaleg ieu nyaleg DPR beak 100 juta jang ayeuna jang kampanye ari pek teh teu jadi geuningan eleh kan stres atuh mata loba ayeuna nu garelo di jalan teh teh nu teu nu areleh teh nyaleg tah ieu ge kolotna ge nepikeun ka gelo dicaritakeun di dieu ieu kisah nyata ieu dina kitab Fawaidul Muhtarohaya langsung gelo budak nate non kolot nate gelo sabab mikiran budakna beak 100 juta coba jauh masyarakat geus dikumpulkeun sina pidato geus stres hatta marido dugi kayen gering hatta marido dugi kayen gering itu si Abu bapana hatta marido dugi kayen gering itu Abu wa mata jeung pupus samawatna tah kolot nate wa mata jeung pupus itu Abu mikiran budakna wa mata jeung pupus itu Abu bisa babi dalika kusabab itu iftadoha abuhu bisa babi dalika kusabab itu iftadoha abuhu sabab era nepikeun ka gering nepikeun ka maotna teu asup dahar naon-naon nepi ka maotna we era keluar mukakeun lawang panto imah ge keluar erek meuli ayeuna cengek ka warung oge era naon sababna bakal ela naon diobrolkeun ku masyarakat cina budak tuh si wah era jadi ngaringkep garap kalau nanti nepikeun ka maot nah mikiran budak nu kitu naudzubillahi min di imahna oge budakna teh lain kalah mikir ieu teh budakna teh lain kalah mikir lain kalah misalkan sorogan nyorogkeun kumaha ngaji atau ini teuing ngaji deui bener-bener ka pesantren nu mana tapi di mana kalah ngoprek HP budakna teh ngadedekul di kamar beuki era kolotna teh cenah ieu budak teh cenah balik pesantren teh kalah ayeuna nyowae HP di kamar teu apal teu wawuh eujeung warung teu wawuh eujeung babaturan teu wawuh eujeung dulur teu wawuh eujeung tatangga nyempod we di imah wah beuki kaeraan kolotna teh naudzubillahi min kade ieu kisah nyata nu aya dina kitab tingali Fawaidul Muhtaroh tiasa ngagaleun halaman 31 jangan sampai terjadi ka santri Miftahul insyaallah santri Miftahul Irmah sungguh-sungguh dalam mencari ilmu teu aya kitab anu belang teu aya kitab anu belang sadayana kitabna pinuh kulogan teu aya kitab anu teu kahartos sadayana kitab kahartos ku didiskusikeun jeung rencangan di kobong ku disorogkeun di kobong artos teu jadi uih teh dipiwarang ku kumaha oge pertanyaan naon we ti masyarakat bakal terang itu santri naon Miftahul oh iya masyarakat rerencangan naroskeun masalah ABCD teh terang masalah fikih terang nau sorok terang tajwid terang segala rupi terang nah, sebab mempeng itu sungguh dalam mencari ilmu teu aya waktu anu karandapan panjenenganna iwalti dianggap kanggo mencari ilmu akhirna uhina sukses teu disambut naon oge kurang misalkan cipika-cipiki di lawang pantosan sepuh teu disambut ku naon oge tapi ayeuna nalika masyarakat naroskeun teh uningan henteu bari di lemurna oge henteu kur ayeuna rebahan we terus di kamar ngaringkep garep nyawa HP henteu kitu santri Miftahul Hikmah uhina teh tapi sosialisasi bersosial jeung masyarakat berinteraksi biasa ngariung jeung masyarakat jumpingan tatangga bahkan awal pertama uih teh nyumpingan guru heula guru na kapungkur anu ngawuruk abatasa disumpingan heula terus ayeuna nyumpingan wargi aya misalkan mamang atanapi uwa tatanggina disumpingan ya abdi tos masanya ngobrol lami nah itulah terus ayeuna waktuna wah ini jam 11 sebentar lagi dohor langsung ibak langsung abdas langsung ayeuna Allahumma sholli langsung sholawatan langsung tadarus heula di masjid jadi hirupna kitu berinteraksi jeung masyarakat nah harus gitu jangan sampai nyempot di kamar nyawa HP keun we misalkan aya waktuna misalkan tos beres bersosialisasi masyarakat berjamaah 5 waktu tos kacumponan ayeuna gotong royong tos kacumponan biasa meser ka warung biasa
terus jeung tatangga biasa gaul akrab ameng biasa kakarek sasana mah wios nyawa HP sajam 2 jam mah teu naon paham teu ya kedah kitu itu santri Miftahul jangan sampai santri Miftahul seperti kisah nyata yang berikut ini anu ayeuna masantren di Pondok Siun Hadramaut Yaman orang Jawa naudzubillahi min Al-Hikayatur Rabi'ata Asyarata ari carita anu nomor ka-14 Al-Hikayatu ari carita Ar-Rabi'ata Asyarata nomor ka-14 Pi anna mau pi mah ngabagikan dia lah sambil ngalogat sambil ngabagikan dia Pi anna ridho saykhi Al-Hikayatur Rabi'ata Asyara ari carita nomor ka-14 Pi anna ridho saykhi eta tetep dina mertelakeun sayakosna ridho nu jadi guru Pi anna ridho saykhi eta tetep dina sayakosna ridho nu jadi guru ridho nu jadi naon guru Abdulu eta leuwih utama itu ridho hiji ewang Abdulu eta nu leuwih utama itu ridho min ilmihi tibatan ilmuna itu syekh min ilmihi tibatan ilmuna itu syekh pasal selanjutnya akan menjelaskan tentang ridho guru itu lebih utama dari ilmu ridho lebih utama dari ilmu jadi di atas ilmu kahade urang kudu menangkeun rid jadi ulah kur ngaji hungkul ulah kur neangan ilmu hungkul tapi urangnya kudu neangan plus ridho na guru ulah sampai guru murka ulah sampai guru ayeuna teu ngeunah ka hideep kudu diteangan teh ridho guru mana caritana ieu kana bukti bahkan ieu dina sapalihna kitab dijelaskan kieu lamun teh mah ayeuna naon sakabeh jelema dikumpulkeun jang ayeuna nalangan kana ridho guru maka ridho guru moal katalangan moal bisa katalangan ngaji ka mana karep dikumpulkeun sakabeh guru tapi ayeuna teu ridhoeun tetep moal katalangan hartosna moal manfaat moal barokah ilmuna teu meunang ridho guru sok saja pinter sok saja naon pinter ayeuna cerdas ayeuna ngajina pinter talaranana pinter segala rupana ngajina getol pangpayuna wae ngajina beberesina getol pokokna mah tapi teu meunang ridho guru teu meunang naon ridho guru maka moal barokah moal manfaat ilmuna paham teu jadi kudu sampaikeun guru teh ngerasa ridho henteu sakit hati ku eta murid kartos teu kudu taat ka guru ameh meunang ridho guru ameh barokah manfaat kana bukti saha Syekh Abdul Qadir Syekh Abdul Qadir Al-Jilani tuh kisahna ge langsung ieu mah cerita tentang Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ya ini bagikan heula Syekh Abdul Qadir Al-Jilani fi talabi dina nyupri ilmu fi talabi dina nyupri ilmu qorinan eta anu babarengan qorinan seorang hiji qorinan barina anu babarengan jeung saha libni sako ka ibnu sako libni sako ka ibnu sako masantren teh babarengan jeung ibnu sako wabni abi asrun jeung ibnu abi asrun ulama unggul ibnu sako jeung ibnu asrun tiluan eta masantren teh wahtaro jeung milih itu Abdul Qadir wahtaro jeung milih itu Syekh Abdul Qadir suhbatahuma kana ngarencangan itu Ibnu Sako jeung Ibnu Asrun suhbatahuma kana ngarencangan itu Ibnu Sako jeung Ibnu Asrun likaunihima karena kabuktosan itu Ibnu Sako jeung Ibnu Asrun likaunihima karena kabuktosan itu Ibnu Sako jeung Ibnu Asrun ahlad zakain eta jalmi anu cerdas ahlad zakain eta jalmi anu cerdas wafatnatin jeung jalmi anu pinter wafatnatin jeung pinter Si Abdul Qadir nuju masantren teh sasarang teh selain jeung nu bodoh
babarengan teh jeung nu pinter jeung nu cerdas sabab ame kabawa cerdas jeung saha jeung Ibnu Sako jeung Ibnu Asrun. Kunaon pangna babarengan jeung ayeuna nu neme jeung anu palinter jeung nu cerdas teu jeung anu bodoh jeung nu bangor kae yastaina. Tah ieu nya kade masantren teh babarengan di kobong teh kudu jeung anu bager nu soleh nu pinter nu cerdas anu rajin ulah jeung nu bangor. Kae yastaina komo jeung nu kebluk ge kabawakeun. Kae yastaina karena supaya yen nulungan menta tulung kaya staina karena supaya menta tulung itu Syekh Abdul Qadir kaya staina karena supaya yen menta tulung itu Syekh Abdul Qadir ayeuna tanggal sabaraha 10 5 kaya staina karena supaya yen menta tulung itu Syekh Abdul Qadir tok eta bagikeun deui eta teh weni mana naon eta henteu ka istri heula sok bagikeun di jawang sok teh ini mah bagian ngabagikeun kaya staina kaya nyusulkeun kaya staina karena supaya yen minta tulung itu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bihima kaya gitu Ibnu Sako jeung Ibnu Abi Asrun bihima kaya itu Ibnu Sako jeung Ibnu Abi Asrun supaya nanti ingda murojaatil masaili dina nalika ngabalikan pirang-pirang masalah ingda murojaatil masaili dina nalika ngabalikan pirang-pirang masalah wahalil muskili jeung mudar kana anu sulit wahalil muskili jeung mudar kana anu sulit minha tina itu masail pangna babarenganana jeung jalma anu soleh jalma anu pinter cerdas nu rajin ngajina sabab supaya nanti aya anu teu kahartos bisa nanya gitu kan aya jeung jalma nu bodoh nu bangor anu ayeuna molor wae mek nanyakeun kumaha hatta innahum sehingga saya kosna itu kabehanana saha kabehanana teh Syekh Abdul Qadir Ibnu Sako Ibnu Abi Asrun ijtama'u eta kumpul itu nu kabeh ijtama'u eta kumpul kabeh wa tasyawaru jeung musyawarah tuh di kobong teh musyawarah nya dibuka kitab Fathul Qaribna musyawarah wa tasyawaru jeung musyawarah itu nu kabeh ala ayah rujuk nah tuluy we kumpul ngariung arek jarah ala ayah rujuk kana yen kaluar itu nu kabeh ala ayah rujuk kana yen rek kaluar itu anu kabeh ingdal gausi ka pangersa waliullah gaus itu adalah waliullah ingdal gausi ka pangersa waliullah aya hiji wali anu masih jumeneng keneh walina teh contoh mun di urang mah contohna Habib Umar di Yaman di Indonesia contohna Habib Lutfi ya orang ke Habib Lutfi contohnya teh di Indonesia Habib Lutfi Habib Lutfi itu naon namina teh ketua sufi sadunia jadi tokoh ahli tasawuf sadunia ketuana itu mursyidna itu saha Habib Lutfi Pekalongan nah itu waliullah ngariung urang ayeuna nyumpingan ke Habib Lutfi gitu wakana jeung bukti saha al gausu eta waliullah rajulan eta hiji lalaki masyhuron anu masyhur itu rajul masyhuron nu masyhur itu rajul bil ibadati kana ibadahna bil ibadati kana hijewang bil ibadati kana ibadahna wasolahi jeung bagusna wasolahi jeung bagusna solehna. Nah terkenal Habib Lutfi itu contohnya di Indonesia atanapi di ditu mah saha Al-Gaus disebutna disumputkeun nami walina buruna Syekh Abdul Qadir disumputkeun dia namina Al-Gaus nibatna jamin soleh ahli ibadah ahli sholawat wa yuzaru jeung dijiarahan disumpingan dikunjungi wa yuzaru jeung dijiarahan itu Gaus
Wa yuzaru jeung dijiarahan itu gaos eta wali Allah teh dijiarahan mingkulin nawahi ti saban-saban penjuru pajajahan, mingkulin nawahi ti saban-saban penjuru sakabeh jalma sa Indonesia sok ayeuna hoyong sowan jarah teh naon ya sowan teh hoyong nepangan ngalap berkah ka eta Habib contohna teh Habib Lutfi ka eta wali Allah contohna di Baghdad. Wah di mana-mana ngagimung tamu teh. Jadi cara ke Habib Lutfi gitu. Lamun Jumaah Kliwon itu ada majelisna nyata Kangzul Sholawat. Mata aujang ngadamelna Kangzul Mahabah eta teh nyandak karena majelis Habib Lutfi. Sebab nami majelis Habib Lutfi itu Kangzul Sholawat. Kangzul Sholawat itu setiap malam Jumat ayeuna malam Jumat Kliwon. Itu di mana-mana sa Indonesia, di Sumatera, di mana di Kalimantan sarumping. Bahkan orang lamun kaditu ulah ngarepkeun hoyong sasalaman lamun teu gaduh harte bersih. Itu jarangnya. Wah, tuh da tamu ngaratus ribu. Jika alamun ka Banten mah ka Cilongok, ka Pasar Kemis mah ka Abah Uci gitu. Sami almarhum Abah Uci. Sami ka Habib Lutfi teh. Da Habib Lutfi mah guru na Abah Uci. Di mana-mana sarumping hoyong ayeuna ngalap berkahna. Habib Lutfi ahli sholawat anu di ieu keuna dibacakeunana sholawat Jibril nya eta sallallahu ala Muhammad ngan dalam itu sallallahu ala Muhammad sallallahu ala terus 1000 wihan unggal wengi Jumat ayeuna sabulan sakali Jumat Kliwon. Itu majelisna Habib Lutfi hadrohana biasa. Ayeuna wakana jen bukti naon maskanuhu tempatna atawa imahna itu ayeuna gawat. Wakana jeung bukti naon maskanuhu tempat atanapi imahna itu gawat. Tahtal biladi eta tetep dina sahandapeun nagara. Hartosna sahandapeun nagara teh naon daerah bagian bawah di Lebak kitu. Di datar kaduma ka Lebak cenah di Lebak Ngalasupa ka Lebak tahtal biladi eta daerah bagian bawah jadi kudu ka Lebak ka jurang mentas ayeuna leuwi mentas ayeuna apa leuwi teh nya nu terjal gitulah mentas ayeuna walungan mapai jalan satapak ngajujrug ka hiji eta nu tiluan teh saha Syekh Abdul Qadir Ibnu Sako jeung Ibnu Asrun teh hoyong ka wali Allah disaung meureunnan kitu tah. Wal Habibu Abdul Qadir jeung ari Habib Abdul Qadir Al Jilani Syekh Abdul Qadir Al Jilani beukadekeun eta pata canak sok ngopi bagikeun ya. Wal Habibu Abdul Qadir jeung ari Habib ayeuna Syekh Abdul Qadir yahutsu eta ngamotivasi ngajak ngamotivasi ngagugereh itu Syekh Abdul Qadir huma ka itu Ibnu Sako jeung Ibnu Abi Asrun huma ka itu Ibnu Sako jeung Ibnu Abi Asrun yu urang ka ditu cek Syekh Abdul Qadir jeung tajem berarti mata hati nah Syekh Abdul Qadir Jilani terang wali Allah di mana tempatna diajak etara rencangan anak nu calerdas nu palinter teh yuah urang ka ditu tuluy ayeuna palama jamu makan dina samang-samangsa ngajam ari ngajam teh ngamaksad dina hate tapi encan prakna mah palama azamu maka dina samang-samang ngamaksad atuh ngajam teh ngamaksad itu nu kabeh Si Abdul Qadir hayu ayeuna alal khuruji kana keluar qala maka ayeuna ngucap sa Ibnu Sako maka Ibnu Sako ngucap ka Si Abdul Qadir teh akhruju ingdal gauti bimas alatin awisotin fa'as'aluhu anha fayatahayyaru fiha la yadri ma yaqulu cek Ibnu Sako ahruju kuring keluarnya yuk kuring ngilu keluar kuring ingdal gausi menuju ayeuna ka waliullah ingdal gausi ka waliullah eta bimas alatin
kalawan mawa masalah, bimasalatin kalawan mawa masalah, awisotin anu awis anu hese, awisotin anu hese itu masalah. Pas alu tuluy rek nanya kuring, pas alu tuluy rek nanya kuring, hu ka itu gawat, hu ka itu gawas, anha tina itu masalah, anha tina itu masalah, tuluy kuring ek nanya, pokokna mah kuring ek hayu ek keluar, ngan kuring mah ek mau masalah, rek nanyakeun masalah ka eta wali teh. Paya tahayaru tuluy narima bingung, paya tahayaru tuluy bakal narima bingung itu gawat, paya tahayaru tuluy narima bakal narima bingung itu gawas. Piha dina itu masalah, piha dina itu masalah. Ameh ayeuna si eta waliullah teh ngarasa bingung ku pertanyaan kuring, abang pinter teh. La piha dina itu masalah, layadri barina teu nyahoeun itu gawat, layadri barina teu nyahoeun itu gawas. Makana perkara yaqulu ngucap itu gawas kana emak, yaqulu ngucap itu gawas kana emak. Tujuanana udah lain, tujuanana sanes, tujuanana awon, tujuanana naon? Ibnu ayeuna sako angkat ayeuna nepangan wali Allah teh hoyong naon? Hayang nanyakeun mas Allah anu sulit, anu saegang ke si wali Allah teh teu bisaeun ngajawab, hayang ngera-ngera wali Allah atuh gitu, hayang ujub, hayang nganyahokeun bahwa dirina teh pinter, bahwa dirina cerdas. Tujuanna kan tos lain. Padahal si Abdul Qadir tujuanna hayang ngalap berkah hungkul, hayang ngalap berkah silaturahmi. Tapi tujuanna sanes. Tanggal 10 atau sok. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma lakasuntu wa bika mantu wa ala rizqika fatu bi rahmatika. Yang dilanjut bersambung ceritanya besok lagi. Mudah-mudahan barokah manfaat.